Nu pertama bismillah. Dua naon eta? Nu pertama bismillah. Tong loba-loba. Tapi ka batur marebuan, tapi ka batur mau geuning 90.000. Ujang mah sakali we bismillah. Nu kaduana Oh gitu ya Pak. dengekeun bismillah. Bismika Allahumma ahyahu bismikamu jam 12. Insya Allah eta diijabah langsung. Ujang udang jam 4 subuh insya Allah. Udang subuh eta moal katinggalan. Ya tempat Pak juga Saya subuh. ngomongin masalah cerah cowok gitu. Ulah subuhna, Pak. Itu tiasa buka. Subuh Kalangkung wae. Download eta na kieu. Jadi Iya nanti kelima diciptakan kalau Aina, yang geus regional buku lah. ancakan lainnya. Gitu-gitu teh. Ontenya. Ya awan-awanna api oge hoyong. Lain eta doa tadi lain sembarang doa. Lambung atau singgah wae masa kedap ke surga. Jadi kita tapi di surga tanya nu ngalakonan salat subuh ya nya. Abi mah dina laganda teh ngajak kreme. Kita kelintir ku pengen Abah Bono. Ling kahanap kita kana alor nu rada panas. Hanya ling panennyukeun kopi cek abah teh nya. Geus dinyu kopi maling. Celum deui kahanap kana narakan pang. Pang hanap da. Abah mah jingrit deui da lagenda. Dah, matakan sing meuri. Sing daek salat subuh. Tah insyaallah geuling kana surga. Jeung abah di ditu ngopi bareng. Naon nu kuling hayang, bahkan putih jengkol ge aya di ditu. Geuling teh kudu ikhtiar geura. Eta gitu. Sanes bae teh. Gimana? Mau pami pas abah di payun teh upload we sanes ke surga. Manu mengkola ka neraka gitu. Abdi bade nyusul kumaha. Tah, ku abah. Aya Dibere hiji wirid. Mohon. Sangkan keling bisa asup jeung abah ka surga. Heeh. Wirid teu sembarang wirid. Nya. Hiji wirid mampu asup ka surga. Wirid nu pertama bismillah. Tong loba-loba sakali we. Nu kaduana ngalengkah ka masjid. Nya. Tak komo pada gelengkah mah berarti beuh eta teh. Eta teh. Bae eta teh abdi teh ka masih gitu ngalengkah doang apa netepan. Oke heula makana dengekeun. Abah can beres ngomong. Nya. Bismillah teh loba-loba sakali we, sakali ngalengkah ka masjid. Dina dur adan. Dina dur adan ieu. Datangan masjid. Mun salat asar teh mah salat asar lakukeun. Nya. Mun salat maghrib teh mah salat maghrib lakukeun. Kade ulah can adan geus asup masjid. Getol teuing ulah. Geus waktuna dur asar ka asar, dur maghrib. Insyaallah papenak jeung abah di surga. Papenah jeung abah dina katenangan alam barzah dan ditongoh ke. Oh. Nah, ulah ieu masuk. Mana eta teh? Ulah ieu mah hubungan ngagupleke udang sare jeung udud jeung udud. Aduh, ieu marek nyusul abah ka surga. Gusti ngagung dah. Ku abah dibere pangeling saeutik. Oh, ditampi. Ditampi kudu ka tampi jang. Nya, nya. Ti abah mah teh seueur wirid kitu wiridna bismillah we, bismillah. Ya, bismillah setiap hari salat, bismillah. Nu penting mah bersyukur gitu, Bang. Seueur bersyukur geuning. Naon we anu kurang di ayeuna dilakonan disyukuri. Da eta teh meureun ti Allah. Urang wirid sakumaha wirid loba juta-juta ribu-ribu teu dihidayah meureun eta teh nebus dosa urang. Alhamdulillah. Itu jangnya. Insyaallah ngan sakitu wae ayeuna mah da jam tadi masihan teh 200.000 nya. Tah ngan saukur sajameun eta abahnya masihan bismillah unggul. Tah sakitu ti abah mah. Parinah itu tengah lapang awak kamu aja. Pindah. Tuh orang-orang suka hulu.